ti luhur teh anu ka Banten cek anu ka Bogor ka Sukabumi terus eta aya ieu nu ka mana ieu nu teu disebut ieu cek anu ka Cilongok ya Allah cek ulah kieu ulah geus mandi tadi di dinya tadi empang geus wudu nginum sagala eueuh masalah ke nginumna di Cilongok bae cek tah beusi aya cai tukang kupat misalnya eta legut bae legut nurut gumbahna teh eta tah badak ulah diinget ka kieu zaman abah jelema nu marenta cai ka abah mah tilok jajampean keur sare kieu dihudangkeun babah ya jelema ceurik minta cai hudang gurinyal nanyakeun kunaon sia anu bari peureum bae nyokot cai ya ngejilok di jampean deui abah mah yeuh ituna ge mang meureun hiji kumaha cenah atuh geus bae cager tapi deui anu macem-macem da kula sok nyaksian udang es biasa aja yang dihudangkeun ge kula aya nu ceurik maksudna urgen meureunnan darurat eta naon tanya anu sampingna ge dikadiekeun we abah mah nyokot sia cai cenah ka dieu abah ieu tunduh cokoteun ku kula kadinya ya itu di jampean deui pernah haji pendik kitu tah jelema nyeri beuteng nurutan apa teh di jampean paeh sabaragan bae jana geus bunga barang ditanya isuk datang mak anu nyeri beuteng teh cager geus dikubur ya Allah kaduhung nanya cek aing tah aju ka dieu terus jadi beureut lain sambarangan teh cai teh eta ka impi nu tadi kokocoran teh mah ka ieu nu ka Cilongok ikeur carita ngimpi ieu mah seperti etalah bisa dimanaan cai-cai tersebut adalah cai-cai hikmah teu bisa dibendung ku ari loba jasa nu ngaulah nu kadenge ku ceulik kula bae ge naon sia ka Cilongok mah teh cai di aing ge loba cai tapi tetep bae nu diomongkeun kitu embung aing mah cai Cilongok bae deui kiai sia benta cai ka ditu wae gering bae lain eta jelema teh lantaran nyambungna batin mah moal bisa dihalang-halang geus we eta cai da lain cai nu kula lain cai nu abah orang eta ka impi tah ieu ka mana ieu nu ieu gede ieu teu disebut nu ka Banten disebut ka Bogor disebut Sukabumi nu ka mana we loba tah ieu nu gede ka mana ieu bang cek cenah ka Cilongok masyaallah cek kula geus mandi di ditu geus wudu geus nginum di nu herang ieu leuwih herang cek semua sandin ngan kebe di ditu nginumna seperti etalah maya cai anu ngucur ti Mekah cek Moal Hasanuddin na ieu ka dieu cai langsung ti luhur teh anu ka Banten cek anu ka Bogor ka Sukabumi terus eta aya ieu nu ka mana ieu nu teu disebut ieu cek anu ka Cilongok ya Allah cek ulah kieu kula mah geus mandi tadi di dinya tadi empang geus wudu nginum sagala eueuh masalah ke nginumna di Cilongok bae cek tah beusi aya cai tukang kupat misalnya eta legut bae legut nurut gumbahna teh eta tah badak ulah diinget ka kieu zaman abah jelema nu marenta cai ka abah mah tilok jajampean keur sare kieu dihudangkeun babah ya jelema ceurik minta cai hudang gurinyal nanyakeun kunaon sia anu bari peureum bae nyokot cai ya ngejilok di jampean deui abah mah yeuh ituna ge mang meureun hiji kumaha cenah atuh geus bae dibawa cager tapi deui anu macem-macem da kula sok nyaksian udang es biasa aja yang dihudangkeun ge kula aya nu ceurik maksudna urgen meureunnan darurat eta naon tanya anu sampingna ge dikadiekeun we abah mah nyokot sia cai cenah ka dieu abah ieu tunduh cokoteun ku kula kadinya ya itu di jampean deui pernah haji pendik kitu tah jelema nyeri beuteng nurutan apa teh di jampean paeh sabaragan bae jana geus
bunga barang ditanya isuk datang Wah anu nyeri beteng teh cager geus dikubur ya Allah kaduhung nanya cek aing tah aju ka dieu terus jadi beureut lain sambarangan teh cai teh eta kaimpi nu tadi kokocoran teh maka ieu nu kacelok ikeur carita ngimpi ieu mah seperti etalah bisa dimaknaan cai-cai tersebut adalah cai-cai hikmah teu bisa dibendung ku ari loba jasa nu ngaulah nu kadenge ku ceuli kula bae ge naon sia ka cilok mah teh cai di aing ge loba cai tapi tetep bae nu diomongkeun kitu embung aing mah cai cilongok bae deui kiai dah sia benta cai ka ditu we gering bae lain eta jelema teh lantaran nyambungna batin mah moal bisa dihalang-halang geus eta cai da lain cai nu kula lain cai nu abah orang eta kaimpi tah ieu ka mana ieu nu ieu gede ieu teu disebut nu ka Banten disebut ka Bogor disebut Sukabumi nu ka mana we loba tah ieu nu gede kawan ieu bang cek anak kecil masyaallah cek kula geus mandi di ditu geus wudu geus nginum di nu herang ieu leuwih herang cek saya Muhammad Sandin ngan kebe di ditu nginumna seperti etalah